Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Senabaria Kamil ti kelas 10 MPLB 3. Di dieu abdi bade macakeun sajak Sunda nu judulna Tina Jendela karya Yusr Yusamsi. Tina jendela ningali amparan sawah, aya nu guligah rasanya nu tadina bumetah dina mana ayeuna pinuh amarah. Naha atuh sawah teh jadi tempat rentah, ciherang teh salin jinis jadi limbah. Sok emut zaman ini jumeneng, cenah sawah teh caina ngagalencang herang. Ningali amparan sawah, ningali hate nu robah.